Waalaikumsalam. Lonceng sok asuk ceng. Aduh. Helanya, Bah, tumben gede. damang bah. Alhamdulillah pangestu ceng. Elon. Iya bah, ayeuna teh kasih saum dinten saum kaduanya mun teu lepat mah. Hiji kasih. Hiji. Kedua poho ai. Oh, apa poho. Kedua. Naon kitu Elon ya tumben dia nanya ya. Ya ieu bah, abdi teh hoyong sataro sabah. Terus mari bisa dijawab. Ayo teh mau dijawab. Soalnya kan abdi mah ilmuna kurang bah. Emang kurang mana mah. Nah, Kurang waras. jadi kieu bah, Ya. ari ngalakukeun amal anu hade turingan gitu kumaha gitu bah di bulan puasa ieu Apa dinya nyahote nya eta henteu bah mata rek nanyakeun ka abah. naonnya dinya nyahote dinya Nya urang mah sih aya sih nyaho. nah itu mbak abah nyoba naon tak amal Bener teh nya bah nya. Bener teh ieu bah. ya sok Lamun mere dahar keur jelema anu puasa eta pahalana teh aus bah. eta bukaan ya gimana eta ilmu Ya ieu mah cenah nya emang bener atuh mere dahar kan teh jadi pahala bah kumaha ieu lamun kira-kira urang mere dahar kanu keur puasa. nya lebih alus hayu yang sedia ke abah eta mah nanti abah merah tapi pahala abah naon mah kumaha Apa bade eta? ya atuh hari ibadah mah naon wae abah dilakukeun yang penting mah Alhamdulillah urang teh berarti bisa ngajak ibadah ka batur bah. ya tidak Nah, nya itu kan abah bade masian mam kan menuju puasa gitu nya. Kabeneran bah menuju saum ngomong we numpang buka gitu ngomong panjang lebar yang buka di dia gitu sungguh ya ngambok